Mak, mak. Ya Allah, indung aing teka rasanya manya poe ganti poe, tahun ganti tahun, emak ngakolotan bae. Jadi inget masa-masa aing kerletik masih sekolah SD. Emak selalu ngahudangkeun aing isuk-isuk suruh sekolah. Kasih sayang emak ka aing luar biasa tulus. Tiap isuk selalu nyiapkeun bajuna, bahkan pensil anu geus kopong diserutkeun ku emak. Masya Allah mah, panjang umurnya mahnya. Aing kudu bisa ngabahagiakeun kolot aing, ulah ngarepuhkeun bae nu aya. Ya Allah, sukseskeun abdi ya Allah, supaya bisa ngabahagiakeun